Bahkan ternyata bukan hayalan, sakit karena perpisahan kini telah terobati. Udah aing pemajikan mang. Lain didinya sih kan senang pisan Senang naon pan aing ceurik kieu teh, senang kumaha? Lain ceurik. Diberi koprut aing ku pamajikan. Koprut. Dia Makan-makan. sugan didinya mah aya bermasalah dengan si Joni nya. Bogo eta mang aing teh euy. Daun mahoni ku aing digesekeun teu bager. Tah ade. Kalaka lecet aing. Para abdi aing di hoream neangan cukup teh geunan. Tapi da karunya peraku ku aing teh di para mah. Para bola lah. Sok dia udah. Astagfirullahaladzim, si Eli, Ade. Sae. Maksana saya naon? Anda bawa apa itu? Anda tidak perlu tahu Marisol. Itu yang harus aku bawa dan Anda tidak perlu tahu. Tahu saya tahu lah. Keresek. Kesian sesuatu. Itu kan itu. Tolong dong, itu punya saya, itu barang saya. Pisan kan? Lalu keur puasa, Pan. Pengen ke bos ya, Bu. Waduh sekali nih. Pan. Ya segernya. Seger. Goblok. Kemana tuh aku ngabuburit ayo. Pesan gua bau tuh. Tongo nih datang. Tongo. Aku naon? Aing. Udah wae aing pemajikan, Mang. Lain didinya sih kan senang pisan Senang naon pan aing ceurik kieu teh, senang kumaha? Lain ceurik. Jika seurinya, Man. Tiga seri Aing kumahanya. Kunaon dong, tolong Anda sebagai teman aku yang paling dekat. Anda dong. Oh, acan. Maaf. Kunaon ya? Ayo masalah naon? Aing geus sabaraha poe ieu aing teu diberi koprut aing ku pamajikan. Koprut. Dia Makan-makan. sugan didinya mah aya bermasalah dengan si Joni nya. Bogo eta mang aing teh euy. Joni aing si Joni naon ieu mah? Joni sia. Joni Iskandar. Nanyakeun Joni naon. Si Dede goblok. Oh. Si Dede sia tah. Mah aing segede kieu jaban meuli. Lemah sekali Anda Marisol. Sabar dong, itu semua bisa diatasi. Aing kumaha carana mah nya aing di samping teh dibere-bere aing teu kuat sange. Atuh didinya teh nyareat atuh si Joni Anda kudu di bengkel eta perlu. Ka mana pan aing teh nyawa aing geus berobat ka ditu ka dieu genan geus make naon cenah aya nu ngabejaan make daun jambe cenah digesepkeun dikitukeun. Terus daun naon di daun mahoni ku aing digesepkeun teu bager. Tah ade. Kalaka lecet aing. Kumaha aing carana ieu? Ulah bimbang, ulah hariwang. Didinya tinggal datang we ka Pak Haji Acep Alimudin. Di mana itu teh alamatna? Nyaho teh Mang Nur alamatna? Di Pusat Jalan Raya Cibangban, Cisolok, Kampung Cijanti, RT 2 RW 4, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Eta Mang Ade. Pokoknya dijamin dor. Pokoknya mah spektakuler sekali, ha? Aslina ieu teh. Eta mah. Tuh Mang aing anteur mah. Lain masalah teh yang nganter, urang keur loba acara ieu mah loba perlu aya urusan. Atuh pan aing pan ambe nyaho ka ditu na aing betul tuh nyatanya ka ditu ka dieu. Itu gampang atuh tinggal susul wae aya alamat ieu puguh jelas. Tapi yakin ieu bisa si Joni aing bisa dardaran gitu. Sarua aing berarti di situ sarua aing oge. Aing buat kadinya ka Pak Haji Acep Alimudin teh. Si Joni aing. Duar. Si kutu kupret eta kumaha eta? Geus di etaan. Eta can kawin di acan. Oh aing poho. Geus aing kitu carana mah. Ku aing disampeurkeun lah isuk meureun insyaallah. Kedua nyareat. Tapi aing Kunaon atuh deui? atuh mah aing teh yang koprut teh kuat, Mang. Atuh sabar jeung nyareat heula biar si Joni Anda itu keras dan tahan lama. Ya aing mending geus bagel, Mang. Aing disampeurkeun ke meureun lah, ke meureun mun saged eta make mangkat sore aing ge. Heeh, kedua da eta mah da nyareat ieu sarua wae eta ge. Pag Mang nuhunnya alamatnya. Heeh. Aku lah ceurik wae. Muka aing teu nincak teu. Nincak teu. Bukan aing nincak. Mang atunya. Deh ngapunya. Si kutu kupret tuh teh cari kenaon. Si Joni na lepes. Lemah goblok Japan becan di para abdi aing di hoream neangan cukup teh geunan. Tapi da karunya peraku ku aing teh di para mah. Para bola lah.
Parah tinggal sentik deui ieu teh. Adalah harta. Harta dijual ku aing maneh lebaran aya jeung lebaran aing. Garut maneh. Tapi dia masih tara jalan para firman di baluner kieu embena mah. Karena rasal aing jaranmu. Ya, anjing masih dipikirna anjing goblok. Kira aku digejus gitu sampai. Suka dia udah. Astagfirullahaladzim. Si Eling Mang Ade. Allahu akbar. Si Eling naon? Naon naik kana embe. Ngagejut embe. Tadi gejut embe. Ngagejut embe. Ai bieu sorangan naik. Allahu akbar aing. Geus teu. Terus tekuatan ieu pada geus dibere ku pamajikanana. Nah, sabaraha poe teh dibere kok perut. Allahu akbar. Aing keur ieu. Keur naon? Ai pikiran sia kumaha aing rek. Ngalejus embe gitu. Ade, urang ge bujangan kene. Kuat iman, ai Mang Ade geus amin gitu. Teu aku ngagejut embe. Sing Eling Mang Ade. Sing Eling. Kayaknya ku pamajikan dibere di. Sarua awal ge hayang geus. Pasti. Awal ge hayang atuh di puseup mah. Coba lagi ngagejut embe di. Allahu akbar. Ulah ceurik. Mikir aluk oge lah ceurik sia teh. Cokor aing ketinca koplok. Anjing. Ya, pokoknya Mang Ade. Ulah luasan ngagejut embe. Ulah. Pepeje ulahnya. Pepeje. Yang dengan Pisan we ngagejut embe koplok. Aing keur marap embe pujuk. Untung hibur kan. Talaga remis, talaga endah romantis, rang pahecang. Oh, sae. Maksana saya naon? Anda bawa apa itu? Anda tidak perlu tahu Marisol. Tolong Anda sehari saja. Jangan godin dong, insaf lah. Anda itu jangan suudzon, itu sangat berdosa sekali Marisol. Suudzon gimana? Jelas-jelas aku melihat dengan mata tengkurakku sendiri Anda membawa apa itu? Anda membawa sanggup kejo padang ya? Bukanlah, ada sesuatu yang harus aku bawa dan Anda tidak perlu tahu. Tahu saya tahu lah. Aduh, Erguso tolonglah. Tolong apa? Ya satu hari mah jangan godin terus lah. Urang teh kudu bisa nyontol lah ke anak-anak urang teh. Saha anu godin? Eta mau naon eta? Keresek? Kesian sesuatu. Ya godin, kaditu. Tolong dong, itu punya saya, itu barang saya. Godin pasti godin dewa ya, ujung-ujungnya pasti godin. Urang poe ayeuna puasa ya. Sarua wae aing oge. Bohong ieu buktina ieu mau sanggup bungkus. Bikin mah. Moal. Padahal itu. Anjing. Kunyuk. Godin lagi, Bos. Lumayan. Anjing. Si kunyuk dalain hakaneun ieu mah da goblok da sampah. Ya anjing. Pertemuan yang Anda itu bicara dulu dong, konsultasi kepada pemain. Itu anak lemah sekali itu, ha? Anda itu pertemuan. Bos Anda sangat besar sekali ini ya. Aing selebok putih. Pertemuan. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan